Assalamualaikum. Wilujeng enjing kasadayana tepangkeun wasta ibu Siti Nurfarida. Hidup sadayana biasa manggil ibu Sipa. Ibu ngaulang bahasa Sunda di kelas 5. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Darama? Syukur alhamdulillah pamidara mangmah. Mugia hidup sadayana sing dipaparinan kasehatan tur kasumangatan dina diajar bahasa Sunda. Sata acan dikawitan diajar bahasa Sundana, hayu urang sasarengan ngadoa heula. Mudah-mudahan dipasihan kalancaran tur digampilkeun. Amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah saparatosna urang ngadoa, hayu urang dikawitan diajar bahasa Sundana. Mangga buku paket sareng alat tulisna disiapkeun. Dinten ayeuna urang diajar pangajaran hiji ngeunaan kaulinan barudak. Nah, sata acana ibu bade tumaros ka hidup sadayana. Kaulinan naon wae anu kantos ku hidup dipigawe. Ucing sumput nya leres, teras naon deui? Main backland leres, teras naon deui? Jajangkungan nya leres pisan. Nah, dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun contoh-contoh kaulinan barudak. Mangga dibuka bukuna halaman 2. Baca ku hidup sing taliti wacana anu judulna ngadu kaleci. Wacana ieu medarkeun salah sahiji kaulinan barudak lalaki. Nah, di daerah lain ngadu kaleci teh disebutna main poces. Kaleci dijieuna tina tanah porang, marmer, atawa kaca. Pamain dina kaulinan ngadu kaleci paling saeutik nyaeta 2 jelema. Pikeun nangtukeun nu kabagian pangheulana main biasana ku cara hompipa atawa suten. Supados langkung jelas, mangga ku hidup baca teras jawab pananyana di handapnya. Salajengna di dia aya pedaran kaulinan barudak anu judulna galah asin, bebedilan atawa peperangan jeung sonda. Nah, dina pedaran eta dijentrekeun aturan cara mainna supados langsung jelas. Mangga ku hidup baca sing talitinya di halaman 5 dugikeun ka halaman 7. Sabadana hidup maca pedaran kaulinan di luhur, hidup tangtos manggih kecap-kecap anu ngeunaan pakakas anu digunakeun dina kaulinan eta. Mangga ayeuna hidup tulis ngaran pakakas dina masing-masing kaulinan anu aya dina carita eta. Tulis dina buku paket halaman 8. Pancen anu katilu hidup kerjakeun ngaran-ngaran kaulinan dumasarkana gambar dina buku paket halaman 8 dugikeun ka halaman 10. Teras ku hidup pilih salah sahiji gambar kaulinan tuluy caritakeun isina. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse teu kenging hilapnya pancena dikerjakeun. Sakitu anu tiasa didugikeun patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda minggon payut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.